Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing soleh-soleha patepang deui sareng Bu Iva. Kangge pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna nyaeta ngaregepkeun bacaan hirup sauyuna. Sateu acan diajar hayu urang bacakeun heula basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Hayu urang regepkeun bacaan hirup sauyunan nu aya di buku halaman 7. Hirup sauyunan pupuh anu bieu ditembangkeun ku hidep teh ngaranna pucung. Nah, kemarin kita sudah belajar ya pupuh pucung. Cik Bapak Ibu hoyong terang, naon eusi pupuh pucung tadi teh? Eusina piwuruk sangkan urang loba batur, papatah sangkan urang hirup akur jeung batur. Hirup sauyunan henteu pahiri-hiri, henteu pasea, komo mumusuhan mah goreng kasebatna. Maksudnya, isi dari pupuh pucung yang kita pelajari itu yaitu nasihat kepada kita agar kita bisa hidup banyak teman, yaitu dengan cara saling akur, kemudian tidak saling iri, tidak berantem, apalagi musuhan. Urang kudu akur jeung batur, sabab urang moal bisa hirup sosorangan. Contohna, sangu anu sok didahar ku urang unggal poe sangu asalna tina beas tina pare. Saha anu melak parena? Naha hidep lain, tapi patani anu aya di pilemburan. Kitu deui jeung deungeuna sanguna. Sayuran, endog, susu, daging kabeh oge hasil pagawean batur. Baju anu ku hidep dipake ayeuna meunang saha? Meunang hidep lain, tapi meunang batur. Eta contona mah anu matak salila urang hirup di masyarakat mah moal bisa hirup sosorangan. Maksudnya kita harus akur dengan orang lain, karena segala pun yang kita butuhkan memerlukan orang lain. Selama kita hidupnya bermasyarakat, maka kita akan membutuhkan orang lain. Salila urang hirup teh loba kahutangan ku jasa batur. Urang kudu nganuhunkeun ka batur. Anu panggedena jasa ka urang teh nyaeta indung jeung bapa anu geus ngurus urang. Kusabab kitu urang kudu nurut ka nasehat ulah sok ngalawan, sabab eta teh dosa. Nah, maksudnya di sini kita selama hidup itu membutuhkan jasa orang lain. Nah, jasa yang paling besar dalam kehidupan kita yaitu orang tua kita, ayah bunda kita. Nah, jadi ketika orang tua kita memberikan nasihat, itu didengar, jangan suka ngelawan. Nah, karena mereka sudah berjasa untuk mengurus kita. Kitu pun deui jeung dulur, boh jeung lanceuk, boh jeung adik. Urang teh kudu akur sauyunan, jeung babaturan oge sarua deui. Eta mah naha babaturan di sakola atawa babaturan di tempat ulin. Teu meunang koret deui urang teh. Kangge tugasna nyaeta pek hidep isi latihan di buku halaman 8 tina 10 nomor, pilih 5 nomor wae nu bade diisi, satos dijawab dipotokeun dikintun ka ibu. Diantosnya sakitu wae kangge pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Pendak deui di sanes waktu